Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Neng Jeje karangan almarhum Ibu ETS anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakuma biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga diantos pisan subscribe-na atanapi ngintun jempolna atanapi komentarna nya dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ieu dongeng teh majeng kana bagian anu ka-28. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana, hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa nyaritakeun Jang Wahyu anu parantos mulih teh nya ka bumina. Nah, mari harita teh dibagiakeun ku ibuna ku maonah teh sareng ku rayina nyaeta Nyi Icin. Tah harita malihan nuju ngobrol Jang Wahyu sareng maonah teh. Kumaha lajengnna ieu carita, mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Pamugi sakali deui ieu dongeng janten landong pangweberah kana manah, janten hiburan kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Jang Wahyu barang ngupingkeun indungna nyaritakeun nu parantos kalakonan ku anjeunna jeung Neng Jeje. Jang Wahyu oge imut tina bakating sugema. Boga indung aya milik disambat ku anu beunghar, katambah rama Neng Jeje teh anu ngewa ka manehna asalna mah ayeuna jadi babalik pikir nyaahna teh estu teu kapalang rek nulung kulawargana atuh pok Jang Wahyu teh nembal sarta budina oge mani marahmai. Mak teu sangka teuing urang teh bet aya milik wawalesna dikakaya teh ayeuna atembong beunta henteu susah nyiar nafkah. Abdi ngahaturkeun nuhun ka anu atos soleh mere. Mugi-mugi keur anjeunna kagentos nu langkung ageng tibatan anu dibikeun. Sareng pituah ti emak oge abdi kedah ngadeuheusan miyos ka ramana Neng Jeje. Tangtos bae ku abdi teh bade dilampahkeun. Da bujeng-bujeng dipiwarang abdi teh sanaos teu dipiwarang ku emak oge bade miyos ka ditu. Tapi abdi teh tangtos miyos ngalaporkeun ka ramana yen Neng Jeje teh atos salamet. Jawab Jang Wahyu ari teh bari teu weleh imut, tanda manggih kabungahan geus ngariung jeung indungna. Syukur anaking ari boga maksud kitu mah. Mudah-mudahan bae sagala maksud hidup anu sakitu hadena teh buah ona oge sing hade deui. Ceuk maona harita teh bari ngalengis. Sumuhun emak, nedapang doana bae atuh emak, jawab Jang Wahyu bari ngareret ka dapur. Sajeroning ngantos sangu teh der Jang Wahyu jeung ibuna ngolobrol siga anu uplek pisan. Ku kitu teh mah pantes dasarua pada sono nu tadi putus harapan rek papisah saumurna ari ayeuna teu tulus. Atuh puguh mani suka pisan, malah mah tatanggana ge aya nu teu tadi ngarintip lantaran sieun jurig disangkana Jang Wahyu teh. Ari ayeuna mah aratoheun, malah harita keneh oge ngaranjang ka imahna maonah. Atuh puguh jadi rame ku anu ngabagiakeun jeung tuel-tel pabeja-beja. Yen Jang Wahyu teh henteu maot ayeuna oge geus datang atuh terus nyalampeurkeun bari ngajak sasalaman nyanggakeun kawilujengan. Ku Jang Wahyu oge ditarima kalawan budi anu somea harita teh. Atuh beuki lila beuki rame punu naranggap Jang Wahyu. Hayang nyaho nu sabenerna pang bisa manehna hanjat teh. Sakitu cai umpal-umpalan jeung tarik kaliwat saking harita ku Jang Wahyu teh diterangkeun ditetek henteu kaliwat. Atuh tetanggana teh heran gawena teh ngagorogodeg bae tina bakating ku paur.
cacakan ngadenge dongeng komo mun neuleuh sorangan waktu Jang Wahyuna palin pirakun teu muringis meureun mangpaurkeun ka anu palin teh. Sanggeus tamat ngadongengna disambut ku barang dahar atau mani narikmateun da bahana mah geus aya anu tadina ngaliwet ngan saukur keur Jang Wahyu teh harita mah ditambah deui pikeun nyuguhan tatangga atuh henteu matak heran anu disuguhan ge sugema pisan anu nyuguhan nya kitu keneh pada suka. Ari geus rampung dalahar gancang Jang Wahyu mah amitan sanes rek ngantunkeun tamu namung aya kapentingan anu perlu diwartoskeun nyaeta ramaneng JJ bilih teu acan terangeun ayeuna rek diwartosan ku Jang Wahyu teh bade didongkapan. Sarerea ge nyumanggakeun teu aya anu teu nyambut kana maksudna Jang Wahyu teh atuh. Sanggeus disalin teh gancang Jang Wahyu mah kaluar. Harita ge ngantunkeun tatangga anak anu haritana tamu. Tapi da aya mah onah jeung Nyi Icin yang hareupan bari ngantosan Jang Wahyu anu harita keur miyos. Barang geus tepi ka jalan Jang Wahyu teh tumpak kana delman maksudna mah hayangeun gancang bae patepung jeung anu dijugjug. Nyaeta ramana neng JJ barang harita geus tepi reg delman teh dieureunkeun sanggeus mayar ongkos delman Jang Wahyu terus nyampeurkeun ka para karangan luarna sarta terus nyagap belna anu didedetkeun ku ramona. Teu lila aya nu leumpang ka ciri rek mukakeun panto atuh Jang Wahyu teh deg-degan tina bakating kureuwas. Kawas boga dosa bae meureun masih bangbaungeun ingeteun waktu ti heula. Keur diambek beak bersih diseuseul ramaneng JJ. Manehna teh bangbaungeun sieun kajadian deui. Ari bray pantona muka breh teh ibuna neng JJ. Kata wisocana cindul siga nu ceurik bae. Meureun emuteun ka putra atuh anjeunna ngaranjug olohok mata simeuteun. Panonna teh teu ngiceup-ngiceup siga anu sawan kuya. Ngan bibirna anu nguyem hayang nyarita tapi henteu pok. Gan hapunten ieu abdi pun Wahyu agan. Ceuk Jang Wahyu bari neuteub kanu keur olohok. Wahyu ieu teh jawab ibuna neng JJ kawas nu kakara sadar. Sumuhun juragan. Abdi neme dongkap bade ngunjukkan kaayaan abdi sareng tuang putra. Aduh Wahyu kutan teh salamet ujang ka mana ari JJ salamet JJ teh ujang kumaha salamet henteu ceuk ibu neng JJ bari ngagero. Salamet juragan jawab Jang Wahyu bari ngalimba bet sedih ari ngalakonan kitu mah. Sabab biasana mah ibu neng JJ teh ngagero ngambek ari ieu mah ngagero nyaah. Bu Wiwi sareng rakana anu harita dipengker kacida reuwaseunana barang ngupingkeun istrina ngagero nyebutkeun Wahyu. Atuh anjeunna ngorejat harita teh kahareup moro ka istrina dipanto anu keur nanya ka Semah ari gok. Oreng Semah teh tetela pisan Jang Wahyu. Wahyu ceuk juragan Sudira harita bari olohok. Sumuhun abdi juragan. Jawab Jang Wahyu sarta solongkrong munjungan terus deui munjungan teh ka ibuna neng JJ sareng ka ibu Wiwi. Aduh Wahyu kumaha salamet ujang teh kumaha deui JJ salamet ujang. Juragan Sudira harita naros deui. Alhamdulillah salamet juragan. Numawi ngadeuheusan ka dieu teh bade nyanggakeun laporan abdi teh. Abdi nulungan tuang putra teh ya. Jawab Jang Wahyu bari tungkul. Syukur atuh Wahyu. Yap.
Yap kajero heula atuh. Yap kajero jang. Cek juragan Sudira manibungaheun pisan. Bru sararea kajero maksudna sangkan ngariung hayang nyaho. Arek nanggap lalakona anu palid gek dari yuk dina kursi tapi wahyu malurat leret siga ayeun di lieu. Oreng neangan yang jeje kumanehna can kapanggih. Teu katingali di dinya ada buktina teu nganyampeurkeun. Sanggeus diukna tarapti teu dibere omber deui juragan Sudira naros kajang wahyu anu ngeluk sabab hayang geura nyaho kumaha laporanana. Jang Wahyu, kumaha ari jeje katulungan deui jang. Cek juragan Sudira bari neuteup kawas anu panasaran. Katulungan juragan, dupi ayeuna naha teu aya di dieu kitu? Jawab Jang Wahyu malik nanya. Har. Nah malik nanya geuning ujang teh lain ujang anu nulunganana. Cek juragan Sudira harita teh. Sumuhun abdi anu nulungan nama juragan, namung anjeunna teh mulih ti payun. Kumaha? Nah make mulih ti payun cik. Kumaha pangtepikeun ka kitu teh ujang? Jawab juragan Sudira budi nama dimarahmai. Kieu juragan sarsilah nama. Cek Jang Wahyu bari ngarenghap narik napas. Lang manehna ngahulang heula sakedeung siga nu mikir picaritaeun. Kumaha dongengna teh ujang? Wiwi oge panasaran hayangeun geura ngadenge. Sanggeus pada ngadesek mah gorolang Jang Wahyu ngomong sigana teh lancar pisan. Da puguh dongengna nya kajadian kumanehna. Jadi henteu ragu-ragu ngadongeng lancar pisan nya kitu deui pribumi. Anu ngabandunganana husu. Saregep henteu galideur hayang ngadengikeun kabeh ulah aya nu kaliwat. Sajroning ngadongeng teh sepuh-sepuhna neng jeje pada rembai ku cimata teu kiat ngupingkeunana dongeng Jang Wahyu teh. Matak tegang, matak ratug kana jajantungna, matak krieut kana sirah, malah matak barang geus tamat teh Jang Wahyu henteu nyarita ret ningali kabru pribumi anu keur pating hareruk. Tah kitu dongengna teh juragan, sadayana anu kalampahan ku abdi sareng tuang putra teh juragan. Cek Jang Wahyu saolah-olah nutup caritaanana. Nuhun Jang Wahyu, sakitu oge pangbela ti ujang ku bapa katarima lahir batin dunia akhirat. Tapi ari jeje naha terus ka mana atuhnya? Jawab juragan Sudira siga anu heran. Numawi sangkian abdi mah tos aya di dieu bae juragan. Ari pek teh teu aya geuning. Malah dirompok oge teu aya. Cek Jang Wahyu harita teh maneh ngaheru. Eta waktu ujang gelut di luhur kareta api naha neng jeje terangeun atawa henteu ujang? Cek Bu Wiwi bari neuteup ka Jang Wahyu anu ngaheru. Upami waktos abdi ngudag bangsat mah uningaeun rupina mah Bu, nanging waktos abdi gelut di luhur kareta api mah duka anjeunna teh. Kieu siga nama barang kareta eureun teh jeje mah maluruh anu garluut. Tapi nyata anu gelut teu aya saurang-urang acan tah. Kulantaran kitu timbul meureun rasa panasaran hayang nyidikeun. Siga nama manehna teh balik deui meureun mapai-mapai rel kareta api neangan Jang Wahyu bisi cilaka. Tah tiasa janten juragan kitu oge. Namung kumaha atuh akalna urang ayeuna sangkan tiasa nepangan neng jeje. Cek Jang Wahyu meuni hariwangeun. Urang susulan bae atuh ayeuna mah nya. Anja kal mobil urang aya di Jatinagara atuh urang nyewa wae kana taksinya ayeuna mah.
Cek Juragan Sudira bari neuteub ka istrina. Ngiringan abdi mah. Kumaha apa bae abdi mah ngiringan bae apa? Jawab istri Juragan Sudira siga teu sabar deui. Hayu atuh meungpeungcan burit ah. Cilaka ke lamun geus poek mah hese maluruhna ge. Cek Juragan Sudira bari jung nangtung. Atuh bring deui arin diet rek muru ka tempat taksi. Tadi waktu Jang Wahyu keur luncat tina luhureun kareta api ngan anjeunna miyos heula. Pilarian heula taksi maksadna bade diborong ka parengan gancang kenging atuh terus bae miyos. Parewargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang tunda heula, Juragan Sudira oge Jang Wahyu katut ibuna. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun deui Neng Jejeh anu harita dibawa ku hiji jalma anu naik sedan teh. Cahaya layung anu ngempur nyaangan buana alam katinggalana ngebrak caang mata kresep nu ngalayung. Bari ninggal pamandangan gunung Masigit ngajegir, mata kresep nu ningali pasir-pasir na ngadingding mayak pak kasorot layung nu harita mani ngempur. Horeng teh sanajan caang tapi caang panganggesan, sabab arek ganti ku poek kacirina sasatoan mani reang di sarada. Kawas anu mere tanda beurang rek diganti ku peuting. Anu caang nanggebrak teh bakal poek buta rajin nya kitu di jelema. Boh nu dagang, boh nu kuli harita geus leureuh aya di imahna masing-masing. Pantes arek kaditu oge da puguh di sisi gunung malah tari iseun pisan. Adi lain sora mobil mah anu harita gandeng teh ting hariung keur ngaliwat. Nya kitu deui Neng Jejeh teh waktu megat mobil teh harita enggeus sareupna atuh barang geus di jero ngarendeng jeung nu bogana teu kanyahoan reup kaayaan teh peuting. Kulantaran poek pisan atuh diukna Neng Jejeh henteu daekeun di tengah manehna ngised ka juru ngajauhan ka lalaki anu teu narik teu nakon. Dita tadi cicing bae atuh Neng Jejeh teh sieuneun boh bisi kumaha onam. Atena teh mani dagdigdug sok sieun eta lalaki anu sok ngahina ka istri. Geus deukeut ka Tagog Apu reg mobil teh dieureunkeun di hiji warung anu muka. Sarta jut supirna turun bari mukakeun pantona. Atuh lalaki nu tadi teh diuk sajajar jeung Neng Jejeh harita keneh ge cengkat bari nyarita ka supir. Rek dahar di dieu bae euy. Cek lalaki anu diukna caket Neng Jejeh. Har sanes tadi teh juragan nyebatkeun bade tuang di dieu ka abdi teh. Jawab supir heraneun. Nya euy poho deui dewek teh. Karasaan tadi can ngomong ka ilaing. Maklum adi geus kolot mah beuki pohoan nya. Cek nu diuk bari ningali kana beungeutna Neng Jejeh. Sawios juragan ah. Jawab supir bari ngaleos miheulaan asup ka warung. Bade tuang nyai. Cek eta lalaki nanya ka Neng Jejeh. Ah, teu gaduh artos abdi mah. Jawab Neng Jejeh pondok pisan. Har. Sanes naroskeun artos pun akang mah bade tuang moal. Cek lalaki nanya deui. Upami aya nu haat masihan mah ditampi bae ku abdi teh. Abdi moal nampi kana pangasih, moal nolak kasayan manah batur. Aya raos ta jawaban teh nyai. Tang tu bae maksud pun akang teh bade masihan. Kitu oge upami katampi. Kersa kinten-kintena. Tuang sareng. Mangga abdi mah teu kaabotan. Jawab Neng Jejeh sanggeus mikir sajongjongan. Sabab ceuk pikiranna lamun teu narima goreng bisi teu ngeunaheun. Ayu atuh ari kersa mah ah.
Cek lalaki teh bari terus keluar ti jero mobilna sarta dituturkeun ku Neng JJ. Sanggeus araya di luar sup eta lalaki asup gek manehna miheulaan diuk yang hareupan meja bari pesen kadaharan sarta jeung pesan caina atuh Neng JJ nuturkeun gek diuk hareupeunana bari tungkul semu era manehna teu wani nempo kana beungeut eta lalaki. Nyai kunaon mani ngeluh kitu katinggalna teh sieun ku akang pamisieun keur naon atuh tadi make ngilu. Barang ditanya kitu teh Neng JJ reuaseun pisan gancang manehna teh cengkat ret ngareret ka lalaki anu pangawakanna sanajan bersih oge tapi lintuh bayuh-yuh. Pantesna teh ngabuyah yeh diuk dina kursi males bari ngusapan beuteungna anu gede lir endogan. Pikeun miceun sangka goreng gelenyu Neng JJ teh imut bari neuteup kanu naros. Atuh lalaki teh goncang ditinggal ku nu geulis mah tepikeun ka poho bae yen umurna geus kolot. Balenyeh manehna seuri semu anu suka pisan. Wireh nu geulis ningali siga nu resep nu deudeuh. Saha nyai teh jenengan teh? Cek eta lalaki bari teu weleh ngajak imut. Abdi pun JJ. Jawab Neng JJ teu ngabobodo. JJ nyepaingan jejem atunya. Cek eta lalaki bari mesem. Pade naon atuh juragan naros ka abdi teh? Jawab Neng JJ malik nanya keheuleun meureun sabab eta lalaki teh ngan melong bae. Tang tu bae hoyong terang pilih kapayun patepang di jalan di pasampangan moal disaha-saha rupina ari tos kenal mah nya. Nuhun atuh ari aya emutan kitu mah. Jawab Neng JJ ayem bae sigana teh teu sieun ku utu eta. Ke ari nyai bade ka mana atuh nu dimaksad teh? Upami teu aya wagelan mah bade ka Karawang abdi teh. Jawab Neng JJ bari neuteub hayang ngajugjugan hatena eta lalaki. Ke Karawang nya atuh kaleresan pisan da akang oge bade mios ka Karawang. Oh kitu kenging upami abdi teras ngiring ka Karawang. Cek Neng JJ hayang teges. Saha anu bade nyarekna atunya moal nya aya nu nulung di belang bentong. Cek eta lalaki beuki atoheun pisan. Nuhun atuh juragan. Neng JJ semu dubungaheun pisan. Ke ari tadi mulih ti mana nyai teh ye? Abdi teh wangsul ninggal pun lanceuk kacilakaan ragrag tina kareta api juragan. Namung dongkap ka ditu anjeunna tos diangkut ka rumah sakit. Ari abdi teras dibaberi ku dua lalaki anu pingkah hoyong ka abdi henteu laksana. Sapertos kauninga ku juragan geuning waktos abdi bade ngiring kana mobil aya nu ngababerik. Jawab Neng JJ harita teh bari neuteub. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya wilujeng wayah kieu ka sadayana. Para wargi mitra kaum dangu sadayana anu masih keneh mikalandep kana carita tatar Sunda, khususna dongeng Neng JJ anu didugikeun ku channel Dongeng Mang Aa. Pamugi dina danget ayeuna para wargi mitra kaum dangu sadayana aya dina kaayaan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aturan wilujeng wayah kieu ka Pa Obi kumaha damang di Cileungsi Bogor, pamugi nuju sehat wal afiatnya. Oge ka Pa Rohendi kumaha damang di Kudus Pa Rohendi. Nu masih keneh satia satuhu dina ngadangukeun dongeng Neng JJ nya. Oge ka urang Saguling Pa Dadang Sobari. Mudah-mudahan Pa Dadang sehatnya. Lajeng ka Pa Tajudin Pijit di Sumedang kumaha damang Pak Tajudin, mudah-mudahan menuju sehat di danget ayeuna. Oge ka Teh Deti ya di Gunung Halu, mudah-mudahan orang Gunung Halu sadayana sehat walafiat.
kumaha masih kene tiris ka Gunung Halu. Oge ka Teh Rizka Damayanti ya. Di palih mananya Teh Rizka teh linggihna. Lejeng ka Teh Mutia Wangsih di Sukabumi. Oge orang Sukabumi kumwe sadayana orang Sukabuminya. Mudah-mudahan sehat. Lejeng ka Pak Tadi Rahmat di Kadungora, Garut. Turan ka urang Garut sadayana. Oge ka Teh Siti Sarah ya, kumaha damang. Mudah-mudahan didenget ayeuna nuju sehat Teh Siti Sarah. Oge ka Pak Ade Sukarna nya, mudah-mudahan nuju sehat. Pak Muhammad Dadi di Bojong Picung di Pangguh Ibun Majalaya haturan wilujeng ngadangukeun bae. Oge ka Pak Prabu Arjuna nya di Banjar ya, mudah-mudahan nuju sehat. Pak Arya Wijaya oge di palih mana Pak Arya Wijaya teh, mudah-mudahan nuju sehat walafiat. Ka Teh Yani Mintarsi oge nuju ngadepong saurna nya. Oge ka Teh Hotimah, mudah-mudahan didanget ayeuna Teh Hotimah nuju sehat walafiat. Oge dikumkeun bae ka sadayana nu masih keneh ngadangukeun kana carita Tatar Sunda, khususna carita Tatar Sunda Neng Jejeh ieu. Mudah-mudahan sadayana nuju aya dina kaayaan sehat, lahir teu mekaning batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang sami-sami bae lajengkeun ieu dongengna supados teu nyangkolong teuing kana waktosna. Ari tadi mulih ti mana nyai? Abdi teh wangsul ninggalpun lanceuk gan kacilakaan ragrag tina kareta api. Namun dongkap ka ditu anjeunna tos diangkut ka rumah sakit. Ari abdi teras dibeberi ku dua lalaki anu mikahoyong ka abdi teu laksana. Sapertos kauninga rupina ku juragan geuning. Abdi bade ngiring kana mobil aya nu ngaberi. Jawab Neng Jejeh harita teh bari neuteub. Eta lalaki teh anu palayeun ka nyai. Pantes atuh rupana oge kitu geuningnya. Sumuhun numawi ulah kirang-kirangnya pitulung bae ka abdi teh margi abdi nuju diriung ku bingung. Tang tu ditulungan mah barora minta tulung, sanajan henteu oge ari nu cilaka mah wajib ditulungan sanes. Nuhun juragan, kana kasayan manah juragan. Ku abdi teh moal disimpen di handap-handap, tangtos ditungkus dina embun-embunan. Keur jongjong ngobrol kitu, sor nu boga warung ngasongkeun rupa-rupa kadaharan anu dipesen. Atuh gancang ku eta lalaki teh Neng Jejeh di titah dahar. Mangga geura tuang atuh nyai, meungpeung haneut keneh geura. Kirang raos geura upami geus bari mah nya. Ceuk eta lalaki bari kop manehna mah heulaan ngadekul alasna. Sumuhun nuhun juragan. Jawab Neng Jejeh bari kop deui dahar ngan cuman cemen pisan daharna teh. Maklum pikiranana keur kusut. Teu lila daharna beak terus eta lalaki teh metik kana cau Ambon anu ngajagrag di dinya. Sabta terus cangkang cau ku manehna di laanan geus kitu terus di dahar siga anu nikmat pisan. Atuh Neng Jejeh teh daharna masih keneh acan beak. Pek nyai, sing wareg tuangna. Nah geuning mani ancin kitu tuang teh. Ceuk eta lalaki ngahayo-hayo. Mangga juragan, jawab Neng Jejeh bari ngeureuyeun bae da puguh lapar sarta neuteub kaluar. Ok manehna neruskeun omonganana. Ari supir di mana tuangna juragan? Biasa sok di luar manehna mah. Tapi ke urang tinggal heula nya. Pilih aya kakurangan. Ceuk eta lalaki. Asa dicukangan eukeur mahayang tita tadi badami jeung supir teh. Ari ieu ku Neng Jejeh di jalanan.
Mangga juragan, jawab Neng Jeje bari mesem sarta masih ngahanca keneh alasna nu harita loba keneh. Ari eta lalaki bungaheun dijawab kitu. Bieu teh atuh manehna jung nangtung leos nyamperkeun ka supir nu daharna dinu sepi kawas anu mencilkeun maneh. Barang gok supir teh seuri sarta nanya ngaharewos. Ade teras mios ayeuna gan? Cek supir bari cacamuilan ngadahar cau. Sabab dahar sangu nama geus beak. His. Engke heula euy. Urang ayeuna teh jadi ka Bandung teruskeun bae ka Karawang. Tapi omat si laing kudu ngarti da ti peuting ieuh ayeuna teh. Engke di jalan anu tiiseun eureunkeun api-api mesin ruksak. Sarta maneh api-api rek neangan onder diana. Dewek mah tinggalkeun bae duaannya. Didinya si laing nyaho sorangannya. Beres bae lah. Ku dewek di persen anu sagede-gedena ngarti teu? Cek dununganana siga nu nya-nya pisan. Ngartos gan? Abdi manggiringan bae kana pamaksa dan juragan. Namun ari abdina teras mios bae atanapi nyalingker kan? Is tungguan atuh moalnya dewek rek ditinggalkeun sorangan. Kumaha ke lamun dewek ditekuk ku maung. Biasa bae si laing mah nyalingker. Nu matak dina eureuna teh kudu milih anu aya pikeun nyalingker kalawan aman. Heuh. Cek dununganana bari terus badami paheut pisan. Supir teh unggek-unggekan sarta manehna geus janji rek nurutkeun parentahna. Atuh dununganana teh siga nu bungaheun pisan geus paheut badami nama. Leos eta lalaki teh nyamperkeun deui ka Neng Jeje. Gek manehna diuk dina urutna nu tadi. Aya juragan supir teh. Cek Neng Jeje bari mesem ari daharna mah geus beak. Aya nyai. Biasa bae nyai lah ari supir masuk kitu. Taradaekeun sigana teh ruang riung jeung dunungan mah. Komodeui upama dunungan dibaturan ku istri nu geulis sapertos nyai. Juragan mari nyarios teh sok ditambihan ku geulis-geulis sagala rupi. Jawab Neng Jeje hatena medenghel. Sabab lamun hiji lalaki anu geus wani ngecapkeun muji-muji ka awewe hareupeunana, eta lalaki teh pasti aya pikir kadua leutik. Itu ceuk pikiranana Neng Jeje teh. Hapunten wae atuh nya nyai. Da isin. Nah disin akang teh naon teu nyebatna kitu teh. Wargi ka nyaataanana kitu. Jawab eta lalaki bari nanyakeun ongkos dahar kanu boga warung. Sanggeus mayar urut dahar eta lalaki neutup ka Neng Jeje anu ngalamun sarta pok manehna ngomong, "Ayo atuh nyai, bilih wengi teuing ah." Ceuk eta lalaki bari jung nangtung leos indit dituturkeun ku Neng Jeje. Barang geus aya di luar kasampak supir geus diuk ngalange di tungtung teras kawas jauh paninengan. Ari ret aya dungununganana atuh manehna tepok ngomong, "Bade teras mulih ayeuna gan?" Cek supir bari ngorejat jung nangtung, "Nya euy, hayu ah buru-buru." Jawab dununganana bari suk ka jero mobil dituturkeun ku Neng Jeje. Nya kitu deui supir ge manehna gancang sadia rek ngajalankeun mobilna. Teu lila mesinna hirup geleser mobil teh maju. Suat siet cara panah. Sanajan ti peuting oge jalanna teh lain laun tapi kalah beuki gancang sabab teu aya kakagok. Barang lebah pada larang, gilak mobil dipengkolkeun rek make jalan ka kaler anu nuju ka Karawang. Atuh puguh harita mah di jalan ti iseun pisan. Beuki lila beuki jauh turun gunung unggah gunung. Di anu ti iseun pisan reg mobil teh dieureunkeun.
Kunaon euy? Cek dununganana siga nu reuwas harita teh. Ke, aduh gan, alah ngadat sigana mesinna gan. Jawab supir teh bari terus keluar sarta muka terub mesin. Mobil teh diorek-orek siga anu diomean geus kitu ger dijalankeun tapi tetep bae ngadat. Atuh dununganna teh siga nu ambek bae. Kumaha ieu teh euy? Arek mondok di dieu. Moal kantos gan. Da euleuh. Waktosna para wargi kaum dangu sadayana parantos seep cag urang tunda heula ieu dongeng ning YJ dina bagian anu ka-28. Insyaallah dina bagian anu salajengna enjing urang teraskeun deui. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.